Tepang diserang teteh. Urang Bandung, kumaha daharamang sadayana urang Bandung. Rupi-rupi kadaharan urang Sunda. Di antawisna aya combro, oncom di jero. Tangtos pada uninga bahana tina sampe diparut. Tambihan uyah sakedik supados aya rasa. Kantenan upami ditambihan parudan kalapa. Gitu. Lajeng urang ngadamel di adonan, tangtosna oncomna. Nah, ditambihan cengek, uyah, lajeng direkuh. Siksikan bawang daun sing aralit. Dicampurkeun sareng adonan oncom, tambihan surawung, dikosrengkeun sakedap. Jahit. Tos kitu urang tadi parantos ngagalo-galo sampe, dicetak sampeuna. Lajeng dibuleud-buleud, dilebetan ku oncom. Dilebetkeun tah si oncom teh kana sampe, tutupan sing rapih ulah katinggal dibuleud-buleud, deplekeun sakedik, lajeng digoreng. Saparantos asak neme dituang sareng cikopi atanapi cienteh, raos pisan. Upami mitra dangu sonata palai oncom di jero alias combro tiasa sumping ka kota Bandung. Seueur di kota Bandung kadaharan urang Sunda. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.